Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana anu aya di mana wae, wilujeng patepang dangu deui sareng acara dongeng Sunda Capruk di Capruk Radio net panginten. Kana anu eusina konten-konten ngeunaan seni budaya nu katambihan ku sakudak sakedikna aya informasi gitunya sareng utamina mah hiburan anak gitu. Tah anu dinadangat ayeuna nuju bidangkeun dongeng cariyosna Anak Titisan Iblis, hasil karya karangan Rudiansah. Para wargi kaum dangu mudah-mudahan kabarna nya sadayana para wargi kaum dangu aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sapapaosna, aya dina kasehatan sakula wargina, ditebihkeun tina sasalad COVID-19. Atuh anu utamina mah sing mararajeng usahana, sing digampilkeun dina ikhtiarna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana teu kendat simkuring nganuhunkeun kana pangrojong ti sadayana anu mangrupi subscribe kana channelna, anu parantos nge-sharekeun linkna, anu parantos nge-like atau napi menyukai ku cara mencet tawis jempol anu kaluhurna eta, anu parantos komentna dina kolom komen di handap. Boh bilih aya anu nembe sindang, nembe sumping ka ieu kanal, mangga hatur nuhun wilujeng sumping pamugi konten-konten katampi supados aya notifikasi ka payuna kumaha-kumahana, supados aya konten anu nembe medal gitu maksudna. Mangga diklik wae seratan subscribe anu aya di handap. Biasana kolomna beureum seratana bodas atanapi kumaha eta dia. Nah anu eta. Cariyos anu ti payun tos kadugikeun kana kaayaan si Sukmara anu janten liar pangintennya para wargi kaum dangu margi anu sok ngasuhna samantawis ieu nyaeta Nyai Cangkurileung parantos palastra. Nah kumaha eta lajengna lalampahan si Sukmara teh supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang lajengkeun. Abdi mang dibawa kabur ku jurig mang, jeung keluarga anu manggihan macenah anu maokna teh budak leutik pikasieun mang. Dibawa kitu tuh ka itu tuh nuju di udah keluarga. Ayeuna dina ronda cekeng teh nabet jadi hulu domba, kaget jeung sedih abdi teh mang. Tembalna nyining sih ngajawab bari ngingking ceuk deui. Mang Jai jeung Juragan Hasan tembong silih teuteup Juragan Hasan anu harita kadenge cuarita. Iya mah hulu domba si situ mang Nyai, si situ mang domba kuring nyaeta si situ mang anu tadi nyampak paeh di jero kandang eueuh huluan geuning mang. Teres pisan ieu mah Juragan, ieu hulu domba teh hulu situ mang. Alah ieu mah nyaan ieu mah Juragan nyaan, ieu mah dedemit Juragan anu atos mateni situ mang teh. Alah ieu manehna kabur ngaliwat ka dieu terus mendakan orokna nyining sih di dieu tah. Aduh jantan hari wang memang maya orok nanyining sih terus diopi ku eta dedemit. Upami kitu ayu atuh cuang nyusul warga anu ngudag eta dedemit mang.
Kakak mana cenah? Eta dedemi teh nyandak orokna. Urang gabung sareng warga neangan. Oh, mangga juragan. Hayu. Gini sih. Cing tenang heula nya. Juk ayeuna nama lebet kamu mi angguran. Encong aneh prok di dia. Merang. Eta cing sat deui eta. Samang mah. Puhun mang. Walon nyining sih pondok. Eta si Mang Jai deh sempet-sempetna kriweuh kieu tadi. Urang caturkeun harita warga anu tibeh tadi keneh geus ngudag lacak nasi Sukmara anu nyulik orok na nyining sih. Warga anu ningali pisan si Sukmara anu bawa orok dan nyining sih galecok ngomong. Sidik lompat teh kan lebah dieu. Nah habat jadi eueuhnya eta euy mangkeluk teh. Ka mana losna tah? Ka mana? Kabeh warga leungiteun tapak harita teh. Kukituna kabeh mutuskeun arek terus baralik deui ka lembur sabab anu diudagna ge leungit taya tapak. Tapi samemeh sakabeh warga baralik deui ninggalkeun lacak anu buntu ngadadak ti luhur tatangkalan aya nu murag. Sirah orok ngagulutuk kana taneuh hareupeun warga pisan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kabeh warga jadi pada kaget para wargi kaum dangu. Bulu punukna jol pating puriding nyangge ti beurang. Sok komo deui ieu kaayaan ditungtung lembur teu jauh ka tempat pajaratan. Ieu mah sirahna orok nyining sihur. Awak mah beak dihakan jurig. Ayo urang balik. Bawa tah cirang orok teh ka nyining silur. Ikut tega euy tapi aduh aing serem kieu euy. Terbongkeun nyen orok na geus dihakan juri kitu kanu nu kagagah dia tempat. Guru kumaha atuh? Bung aing buru cokot. Gancangna carita antukna sakabeh warga terus baralik deui ka lembur bari mawa sirah orokna nyining sih pikeun bukti yen orokna nyining sih teh geus maot dihakan jurig. Malah Mang Jai katut juragan Hasan oge anu nyusul warga jadi terus baralik deui bareng jeung warga baralik sabab kaburu pasarandog di jalan. Nyining sih ngingkiung bae ceurikna beuki tambah tarik bae para wargi kaum dangu nya nalangsa lumeh anakna anu kakarak lahir teh ayeuna bet aya anu ngaroga hala ku bangsa dedemit. Warga Cidampit kabeh oge taya anu jarempe deui harita teh terus ngarupahan ka nyining sih. Sangka nyining sih henteu terus kapapanjangan dina rasa kasedihna, ikhlas narima eta cocoba. Jeung salakina mah anu ngaran Anwar teh harita teh acan nyahoeun kana eta kajadian. Sabab kabeneranana teh Anwar harita keur eueuh keur indit gawe ka kota. Tah, ku ayana eta kajadian teh lembur Cidampit oge sakabeh wargana jadi pada iatna tur waspada beurang peuting kabeh tatan-tatan bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Salain ti kitu oge anu terus borangan rasa kasieun terus mangaruhan kana setiap pikiran setiap warga nyagengan sakalimang sakajadian. Sedengkeun si Sukmara anu dipikasieunana harita terus wae ngaladaug ka unggal lembur. Terus ngahakanan korban anu geus teu kaitung sakumaha lobana marengan kana waktu anu terus lumaku. Beak poe, beak ganti minggu, beak minggu ganti bulan, munguh teu karasa para wargi kaum dangu. 40 hiji poe, 40 hiji peuting. Mangsa waktuna Halimah jeung Lasmini pikeun mungkas patapaanana harita geus cunduk kana waktuna ninggang kana mangsana. Nalika duanana mulang kaburuan imahna Nyai Cangkurileung. Sabab samemeh duanana anjok kaburuan imahna Nyai Cangkurileung,
bau bangke namah geus leka ka ambung ku maranehna duaan. Komo sanggeus deket mah ka tempatna mungguh matak mural jeung sebel ka angsina teh harita ku Halimah katut Lasmini. Jabening tibau teh tembong atra yang didinya aya 2 layon jelema pating galolera di buruan. Aduh, cilaka Lasmini. Anu bau bangke teh nyaeta 2 layon jelema geuningan. Anu antara lain ti layon Nyai Cangkurileung jeung jalma asing ieu mah. Ceuk Halimah anu mimiti kadenge corita ditujukeun ka Lasmini. Lasmini gancang nembalan. Dugaan ece memang tenyalahan ce. Ya memang layona Nyai Cangkurileung. Sabab kuring oge apal kana baju anu dipakena. Sok sanajan kaayaan rupana geus teu mangrupa. Ngan anu saurang deui mah jelas teu kapanggih saha-sahana ce. Teu aya di dieu dina database-na ya. Tuh. Naon database segala? Aya naonan sih? Teu. Ancur we ieu mah paawakna ge tapan tuh. Nya. Tembana Lasmini anu memang bener oge yang kaayaan layona Nyai Cangkurileung teh geus teu mangrupa deui kaayaanana. Eta kulitna Nyai Cangkurileung teh jadi semu biru tur buruk. Komo layona Nyi Darsih mah geus lain caturkeuneun pan para warigom dangu. Mungguh ancur kari tulang digulung ku gilatung. Nyanggeus we aya nama atuh. Cuang piceun kawalungan ieu 2 bangke teh Lasmini. Ece teu kuat ku bau ya. Ceuk Halimah deui nyarankeun ka Lasmini yen eta 2 layon teh kudu gancang dipiceun kawalungan sabab teu kuateun ku bauna. Nah kariweuh-riweuh jabaning rujit ece. Kumaha mawana oge kageuleuh-geuleuh kudu mawa bangke buruk dipiceun kawalungan. Angguran mah pikiranku ece si Sukmara ayeuna aya di jero imah atawa henteu. Piraku anak rek dipopohokeun onaman. Ceuk Lasmini nolak tur ngingetkeun Halimah kanu jadi anak. Heueuh nya. Bener Lasmini. Kela dagoan di dieu. Walon Halimah pondok bari reup panonna peureum ngimpleng kajauhnakeun. Teu lila nyah beunta deui bari pok nyarita. Si Sukmara eueuh di dieu Lasmini. Manehna lunta kadungsang-dungsang. Tapi untungna teh manehna kuat sabab pangaruh tina ilmu bapana anu ngancik dina raga jadi weh kuat jeung bisa ngajaga diri. Keun cenah weureu seubeuh ku pangalaman angguran mah moal diteangan ah. Pokna Halimah gede hate. Ih, kumaha ari ece? Justru si Sukmara teh dibutuhkeun pisan ku urang pikeun nambahan kekuatan ce. Ari ieu kalah karek diantep karep. Urang basmi ce kula warga Sirandi tecing tapi katumpur. Si Sukmara urang gunakeun pikeun dijadikeun alat. Kumaha ce? Satuju? Pokna deui harita Lasmini bari neuteup antep ka Halimah. Halimah tembong ngahulang sakeudeung bari nyeh manehna sadileutik. Nya. Bener oge ketang Lasmini. Ngan meureunan wayahna urang teh bakal pajauh saheulaan ayeuna mah. Ece moal bisa milu ka ciklet lemburna Lasmini guna rek nyusulan heula si Sukmara. Nya teu, keun bae. Dijurungkeun ku kuring ana mah sing gancang panggih ece jeung si Sukmara. Urang neruskeun deui lampah sewang-sewangan ce. Nya tuh hayu atuh Lasmini. Hayu ah urang indit. Gancangna carita maranehna terus paturai neruskeun deui lampahna sewang-sewangan nyorang jalan jeung tujuanna masing-masing. Tur dipirig ku sorat cihcir jeung cari cangkas anu memang mapag datangna wanci peuting. Kabeneranna teh nalika Halimah anu keur lempang lumampah harita beterus pasarandog jeung 2 urang warga di hiji pilemburan anu ku dirina kaambah. Warga anu duaan eta kadenge harita keur uplak ngarobrol. Daria naker maranehna teh teu malire ayana jalma lian anu harita pasarandog jeung manehna duaan. Akhirnya mah kengeng oge jakang. Bocah siluman teh beunang di Cangkalak da ku Kimanggala urang Cilawu lah. Kalem ayeuna malah tenang teu. Jeung cenah euceuk beja ti lembur sajen mah eta bocah siluman teh ngaranna teh si Sukmara geuning. Nyaan wae nya ngaranna oge aheng jeung geueuman si Sukmara.
Sukmarara. Abong nyeta anak siluman saur Ki Manggala teh mah. Cek anu saurang na harita bari neuteup ka baturna anu langsung nembalan. Mohon, leres kitu pisan ye. Panujuna keur akang madeui. Sabab akhirna mah aya oge paranormal anu bisa nyangkalak eta bocah siluman teh geuning. Ku kituna alhamdulillah urang mah muji syukur ka pangeran. Sabab ti ayeuna lembur urang katut lembur-lembur sajana baris aman deui nya. Aman santosa deui bebas tina gangguan eta anak siluman. Mohon Kang. Alhamdulillahnya Kang. Ari Halimah harita waktu ngadenge kana obrolan eta dua jalma langsung hatena ngahayap panas. Sabab jelas anu keur diobrolkeun ku eta dua jalma teh patali jeung kaayaan anakna anu keur diteangan ku manehna. Hei, dua warga teh bareng harita pating lalieu ka tukang sabab kaget tukangeuna jual aya sora awewe anu nyebut hei buat ditujukeun ka maranehna duaan. Kitu ceuk pikirna. Ke punten. Maksud saja kasahanya ka Arandika duaan. Ya, di dia apan taya sasaha deui ngan iwati kuring jeung Andika duaan. Tah ayeuna kuring arek tumanya ka Arandika duaan. Nah bener anu diobrolkeun ku Arandika duaan bieu teh lain bohong. Yen Arandika duaan geus ningali anak siluman anu ngaran Sukmara aya nu nyangkalak ku paranormal urang Cilawu. Jeung deui iraha mimitina eta kejadian teh bet bisa kitu. Ditanya kitu dua orang warga tembong sakedapan silih tetep tuluy anu saurangna deui harita ngajawab. Oh, muhun leres pisan Nyai. Anu diobrolkeun nembe ku akang duaan teh leres kitu ayana sanes bohong, tara bohong akang mah. Teu kenging bohong teh. Tur kajantenanana 4 dinten kapangker. Nalika eta anak siluman ngaranjah ka dieu lembur. Eta harita teh aya paranormal sakti urang Cilawu. Anu tiasa nyangkalak eta anak siluman. Oh nya. Kula ayeuna percaya. Nuhun. Andika duaan ayeuna geus mere kabaran laratan ngeunaan anak kaula. Ayeuna rasakeun ye. Tembal Halimah harita bari terus nyupkeun bibirna ngonyong ka hareup. Celeng-celeng. Tina jero bahamna Halimah jol aya nu kaluar 4 kalajengking siluman anu pating blesat muru kana beheung eta dua urang warga anu buntutna langsung matil kana beheung eta dua urang warga nepi ka palastra. Aduh. Dua orang warga terus pating araduh, jeblag kesak kerajet kulahe. Di tengah jalan pilemburan kiwari dua layon pada nangkarak bengkang. Kabenangan ku ilmu sihirna Halimah anu ngarupakeun kalajengking tibang sasiluman. Sedengkeun harita Halimah sorangan manehna terus wae lempang deui pikeun neruskeun lampahna anu harita katunda. Tur teu kungsi malire deui kana kaayaan eta dua walayon warga anu geus dibinasa ku maranehna harita para wargi kaum dangu. Sami telengesna mana oge nya ieu. Jeung manehna memang ngahaja deui nalika lumampah teh leuwih hade milih lempang bae teu kudu mikirkeun hayang naik kana kendaraan umum. Lantaran kahiji memang kendaraan umumna oge masih keneh jarang dina alam harita mah ngan ukur hiji-hiji anu ngaliwat. Kitu ge ngan iwati sado atawa keretek katut mobil pribadi. Kaduana Halimah memang ngahaja lumampahna lempang teh hayang nyoba awak katut pangarti anu kiwari geus kacangking ku dirina. Hasil tina patapaanana bari kituna teh anger we ka guru mah poho nganuhunkeun. Katiluna Halimah teh teu boga duit. Mantaca. Nah jadi kadinya. Da bener atuh banyak tos tapa naik pangkotan umum moal mayar nya karep lah. Tapi tong dipokeun teh atuh era. Nya. Tunda kaayaan Halimah para wargi kaum dangu. Ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen. Harita teh memang nya si Sukmara aya nu nyangkalak ninggang di apes basa peuting kamari. Nyage nya weduk awakna si Sukmara teh ngan tetep we aya apesna geuningan. Tur apesna teh teu pira ngan ukur ku naon tukang kenang? Kurotan. Lain. Aya nu sejen. Kuhaur. Lain. Coba. Kerupuk. Beuki ngaco.
ku silet para wargi kaum dangu teh Sukmara teh apasna teh ku silet. Jeung jalma anu geus ngelehkeun si Sukmara teh taya deui nyaeta Ki Manggala urang Cilawu. Mang sapeting kamari si Sukmara ngaranjah ka lembur Salaawi terus ijen jeung Ki Manggala. Teu kudu sasanggerengan kitu Sukmara. Andika hayang bisa bebas tina kurungan ieu akar wajah. Moal bisa kalah kumaha oge. Moal bisa. Nyageliat, nyatuas. Moal mampu Andika megat-begatkeun ieu sarigsig akar wajah. Ceuk Ki Manggala anu harita cumarita ditujukeun ka si Sukmara bari seuri. Jeung ari kurung akar wajah teh nyaeta para wargi kaum dangu bentukna memang pasagi. Gedena ised rada gede saeutik ti kurung manuk lah. Jeung teuas nangimbangan batu karang pada haleuleus jabanding liat hese dipegatkeun leuwih ti karet. Cicing, bontong loba moyeng mades teh Sukmara. Kacape-cape beakeun tanaga. Cicing sia. Tingali we engke waktuna. Muane bakal pindah ka diri kula. Hanjakal ku teu hanteu. Aya jalma anu mampu ngelehkeun si Sukmara tapi karana aya maksud anu tangtu hayang mindahkeun elmuna si Sukmara ka manehanana. Nya teu benten sareng Nyai Cangkuileung panginten para wargi kaum dangu nya hoyong ngalah elmuna si Sukmara pikeun diterapkeun ka dirina. Tindakan anu dilakukeun ku Ki Manggala estu lain dumeh diniatan hayang nyalametkeun warga atawa lembur, tapi tindakan Ki Manggala harita mungguh henteu nyatria anu dina pikiranna puguh hayang mentingkeun diri sorangan wungkul tanpa didadasaran ku rasa kaikhlasan estu ngaberung ku nafsu wungkul. Ki Manggala terus diuk sila di tempat parantina nyang hareupan patung rorongkong jalma sarta nyang hareupan sasajen dina wadah nyiru anu loba pisan rupana. Parupoyan toleh ngebul hurung seuneu jeung haseupna dibarengan ku seungit menyan. Teu lila golontrang Ki Manggala mapatkeun jampe panyambat arwah atawa leluhur anu dipuja ku manehna salila ieu pikeun menta bantuan mangsa dirina mindahkeun elmu si Sukmara kana ragana. Awun-awun Jomantara. Awun-awun Jomantara. Jagap nganti datangna arwah leluhur kaula. Datangna arwah leluhur kaula. Sanca bola. Sanca bola. Sanca bola. Sanca bola. Hadir. Hadir sanca bola. Imah Ki Manggala joal ngarieg ingeung bareng jeung eureuna Ki Manggala mapatkeun jampe. Bray. Bray. Eta panon rorongkong duanana jadi hurung warnana biru. Kendi jeung baskom wadah cai kembang 7 rupa terus oyag bareng jeung mejana anu raketan ingeung lir aya lini bae reg eureun. Aya naon? Ayeuna nyambat kula. Ish. Mangkus tong heureuy wae atuh. Manya sorana kitu siluman. Aing mah kanyawan aya. Sugan teh kanyawan. Sekali cing lah.
Masuk heula tuh di luar. Ya mie ayam. Aya naon maneh ayeuna nyambat kaula? Bari harita kadenge aya sora lalaki anu seuri jeung nyarita ku sora anu handaruan. Ditujukeun ka Kimanggala datangna tina patung rorongkong anu terus burinyayan ngaluarkeun cahaya biru tina panon jeung bahamna. Kimanggala gancang nembalan ngajawab tandes. Ampun Sancabolang. Kuring kiwari ngambat anjeun sababaya anu dipimaksud. Kuring geus nyangkalak anak siluman. Kuring butuh ku ilmu da. Jawab Kimanggala anu bari cedok nyembah ka eta patung. Atuh berat Manggala. Andika hayang pindahkeun kekuatan ilmu ti eta anak siluman bah. Sabab tindakan Andika ayeuna gede resikona Manggala. Ampun Sancabolang. Kuring geus bulet dina patekadan oge niat yen kuring hayang pindahkeun ilmu ieu anak siluman. Bila ku anjeun teu bisa ngabantu ka diri kula. Naon sababna? Andika bet jarita kitu. Pokna deui Kimanggala bari cedok deui nyembah ka eta patung anu geus kasandingan ku lembutan siluman Sancabolang. Manggala. Penting ieu bakal aya jalma anu datang ka ieu pertempatan. Kelawan niat anu kurang hade. Eta sababna pangna kula nyarita kitu. Jadi mustahil Andika bisa ngerebutna kekuatan ti eta anak siluman. Nampak jawaban ti Sancabolang saperti kitu. Kimanggala sakadapan jadi terus ngahulang can waka cumarita deui. Sabab ceuk getaran batina oge memang sarua geus ngabejaan yen peuting harita bakal aya jalma anu datang ka dinya tanpa diondang. Aduh. Nyari kitu bah. Kula oge ngarati Sancabolang. Kula moal waka maksakeun ngalaksanakeun eta kahayang ari nyamah. Penting ieu bakal aya jalma sing kaya tempat. Sarta kula moal cicingeun. Kula bakal ngabagiakeun kadatangan manehna Sancabolang. Syukur yang dikangarti mah Manggala. Ngan kula gancang curungan deui bulang. Gancang. Kagok tadi teker ninggalkeun main PUBG. Kuning masih kene main game Sancabolang. Masih atuh. Apaan PS lagi geus tepikeun ka PS5. Apanan PUBG mah aya dina Android. Pokoknya gitu ya lah. Gancang jurungan aing balik gancang. Ayeuna kukula di jurungan pikeun anjeun bulan ka nagara asal. Hup. Kimanggala tembong meneko deui sila mepatkeun jampe panganteur mulangna Sancabolang ke negeri asal. Ninggalkeun patung pamujaan. Sarta caritaan Sancabolang ketut getaran batin Kimanggala tetela teu nyalahan. Aya jalma asing anu datang ka dinya teh munggu kenyataan lain ukur sangkaan. Waktu ti luareun imah Kimanggala kadenge aya nu susumbar sora awewe ditujukeun ka dirina. Manggala. Manggala. Gawat. Gawat sagkeun dongengna. Ayeuna mah dojo jorowokan nu ngacagkeun dongengna teh geus rupi-rupi we para wage kaum dangunya ieu aduh. Rupina cageh heula carios anak titisan iblis duwi ka dieu. Kumaha lajengnah eta lalakon Kimanggala sareng Sukmara?
mangga teras manco dina ieu kanal nyaeta Capruk Radionet. Sim kuring tekendat mudah dihapunten tina sagala rupi kekirangan sareng kalepatan dina maoskeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat tempat sareng asma dewasa sim kuring seja deda dihapunten eta mambung kaleresan bae sanes kenging haja-haja. Urang mugi-mugi aya hiburanana, aya mangpaat sareng hikmah anu tiasa dicandak tina sakur carios anu dipidangkeun. Sim kuring sejamit mundur, urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.